hirup di alam dunia sakedeung bantak kunaon sih orang tapat tidak paharaman ulah juga halal ima berani riba bunga bank hayo bae dihalalkeun haram tama kos kitu mah ye kredit 2 akad 1 barang 2 akad haram anu berbeda haram aja dihalal-halalkeun ku kiai nu ngahalalkeun tanggung jawab aing emang ngaji cilongok doang cek dendet ji atuh aing mah teu ngaku ieu tah mah Quran ulah ngomong ka aing sia lawan sia Gusti Allah ku galedeg sia moal kebal deui ge parangsana galedeg Allah mah lain ngajegur ti luhur bae galedeg teh macam-macam aya galedeg zahir aya galedeg manawi awas ya kena galedeg manawi teu saeutik kiai nu ngahalalkeun riba kena galedeg manawi ajur lawan Gusti Allah aing mangan sakadar nyaritakeun hungkul haramkeun halal-halalkeun beres atau nurut mah urusan hidayah ti Gusti Allah sabodo jangan romong lagi kiai hasil ngeridit make ngaji sabodo sia tolol emang aing hayang diajian Gusti ya henteu aing mah urusan ngaji yang sia aing mah je parangsana ayo teu bener awak mah jelaskeun haram halal ulah sok haju haram dihalalkeun hayang loba nu milu hayang loba kitu kader hayang loba konsumen teu kudu kos kitu urusan dunia tah masyaallah awas ya wasayyarallahu amalakum wa rasuluh summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah dia anu ngahalalkeun bunga bank gerapae summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah dihudangkeun sia ti kubur bakal dibejakeun ku Gusti Allah di mana sia dalil halalna eueuh ti dituna jadu anakan mah bebek ye lu anakan mah kotok tuh kan embek ih masa duit anakan tuh kan kelas masyaallah karim iya summa turaduna ila alimil ghaib wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun sayahlifuna billahi lakum wallahu a'lam bissawab.